Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun wadia bala dongeng Kidagar Official di mana bae ayana. Wilujeng wengi wilujeng patepang dangude sareng aki dina acara dongeng di kandaga Kidagar Official YouTube. Pamirsa kumaha daramang sadayana, alhamdulillah upami daramang manya mugi-mugi wae sadayana aya dina ginanjar kawilujengan teu kirang sapapaosna. Sehat lahir sinerang batin jembar manah gampil rezeki sarta tebih tina balai. Amin ya robbal alamin. Pamirsa urang ngeureuyeuh deui neraskeun hanca anu katunda. Nyaeta hiji carios anu judulna Si Belong Nitis. Ya dongeng rekan aki nyalira didongengkeun oge ku aki. Mangrupikeun terasan tina dongeng nu parantos tamat dipedar di kandaga Kidagar Official nya nyaeta anu judulna Raden Wiguna Wijaya Sakti sareng anu judulna teh Jawara Naga Sakti. Si Belong teh nya. Urang keureueuh teraskeun hanca ka bagian anu katilu. Kumaha drasan lalakon urang Bandungan sasarengan sakedap deui. Ulah heula pamirsa sadayana. Kangge anu nembean mancon nembean ngadangukeun mangga ulah asa-asa di subscribe wae ditoel pelebah tombol loncengna supados aya notifikasi upami aki neraskeun hanca dongeng. Hatur nuhun ka sadayana anu subscribe, like, komen, ugi share dongeng-dongeng aki anu palai nyawer tiasa langsung ka akun Dana di 085210982379 atau napi klik gambar ecengnya nu aya suratan terima kasih mangga klik wae teras tinggalan wae dipilih-pilihnya. Hatur nuhun ka sadayana pas anu parantos ngarojong kana channel aki urang keureueuh dongengna par asamakna saur bajigurna mangga kaparayun sadayana prung hebat oge Prabu Nawakancana teh geuning ama. Tapi naha manehna dugi ka ngalarang bangsa gaib, pikeun nyasabkeun bangsa manusia. Naon nu jadi lantaran sarta sababna ama? Anu nyarita Prabu Catursagara alias Miswat. Sabab Prabu Nawakancana teh satengah manusia satengah siluman. Manehna nyobat sarenyaah ka bangsa manusia. Sabab bapana nyaeta Raden Wiguna Wijaya Sakti. Saurang manusia tulen anu kawin ka saurang ratu siluman anu katelah Dewi Kancra Bodas. Keur leutikna Prabu Nawakancana teh diasuh ku manusia di alam manusia. Kusabab eta manehna nyaah pisan eta teh ka bangsa manusia. Mangahaja ngangkir hidup tiluan. Pikeun ngarengsekeun masalah ieu. Hayang kaayaan kawas biasa deui, normal deui di alam dunya jeung alam gaib. Tetep iwuh bakewuh rame ku sagala masalah. Ulah tapi kaayam dendram carayeuna. Ama masrageun ka hidup di luar ngan amap teh bebeujeuh sing hati-hati. Dina nyang hareupan Prabu Nawakancana. Mun bisa ulah ditereugeuh. Tapi teang kalemahanana sacara demit. Teang cara nu hade bigan ngancurkeunana. Ama percaya ka hidup tiluan sabab disakitu lobana anak-anak ama. Hidup tiluan
anu salian ti Sarakti oge ahli dina siasat ngarusak kaimanan, kasabaran, mitena, syada ngadu doma batur, masyakeun batur. Kukituna, ama yakin kagawasan Prabu Nawakancana sakedeung deui ge bakal hancur lebur di leungeun hidup tiluan. Atur nuhun kana kapercandanan ama kajihim abdi sareng pan Rai Miswat oge Rai Jalnabur. Upami kitu, anu ditugaskeun ku ama ka kami tiluan, kami sadaya saja ngalaksanakeunana. Kanjeng Rama ulah seueur teh ngembutan. Anggap bae si Nawakancana teh sakedap deui oge bakal leungit ti alam ieu. Bagja kaulah ngadengena. Beral hidup tiluan geramiang. Kaulah bakal ngawaskeun ti kajauhan. Tudas pangandika Kanjeng Rama, kami sadaya amit pungkur. Cedok anu tiluan nyembah ka Prabu Dewata Cengkar saterusna kaluar ti jero eta karaton. Prabu Megalodra jeung dua urang adina ngagedig nuju ka satukangeun karaton Prabu Dewata Cengkar. Maranehna teu mulang ngaliwatan jalan anu tadi disorang. Sabab geus apa jalan ti kawah Krakatau mah ukur jalan asup lain jalan pikeun kaluar atawa pangbalikan. Di tukang karaton aya hiji rohangan anu dijaga ku dua urang gulang-gulang. Duanana nyareklan gobang rubak anu marong huru. Wade meulih Raden Anom, cek salah saurang gulang-gulang. Nya, bukakeun pando kaluar. Walon Prabu Megalodra. Si gulang-gulang rengku hormat. Tuluy muka panto rohangan saterusna manehna asup ka jero rohangan dituturkeun ku Kanjab Miswat jeung Jalnabur. Rohangan batu eta nyatana teu pati lega. Di jerona ge ukur aya hiji batu lempar ukuran 3 deupa di tengah-tengah pisan rohangan. Si Punggawa langsung nempelkeun dampal leungeunna ka sisi batu lempar bari katempo kunyam-kunyam mepatkeun kalimah anu teu pati jelas kadengena. Saterusna si Punggawa mundur 2 lengkah ka tukang rohangan karasa ngageter batu lempar di tengah rohangan lalunan ngageser ka belah kenca. Rieg si oreng dihanapeun batu lempar teh aya terowongan anu rubakna ukur asup sawakeun gulang-gulang nu jangkung badag. Di jero terowongan aya hawa anu karasa nyedot tarik ka saeusi rohangan. Bukna Miswat jeung Kanjab anu panjang ririaban ka hareup kitu oge papakeanana ting kelebet ka arah tengah rohangan. Kanjab ngalengkah ngadeuketan ka tengah rohangan tuluy teu asa-asa deui. Manehna langsung ngagejleng asup ka jero terowongan anu sakitu poekna. Miswat jeung Jalnabur langsung nuturkeun sarua tinggal rajleng ka jero terowongan. Atuh satiluna kasedot tarik awakna ngablesat ngaliwatan terowongan anu panjang pisan. Sanggeus ngarasakeun awakna ngablesat ka handap, ngaleok ka kenca, ngaleok ka katuhu. Nu tiluan teh tuluy ngarasakeun awakna ngablesat ka luhur tarik pisan. Sanggeusna sababaraha jongjongan anu tiluan ngarasakeun awakna mecleng ka jero cai anu jero cabur. Tiluan gancang salto di jero cai tuluy nyuruuk ngojay ke arah sisi.
Abehan geus apa maranehna kiwari aya di mana. Nu tiluan teh keluar di sisi basisir ujung kulon. Di sisi leuweung gerotan deket guha Sanghyang Sirah. Harita masih wanci janari leutik. Tiluan diuk ngariung di sisi basisir pikeun badami dicaangan ku bulan purnama anu masih caang mabra. Kumaha Kakang pilambaheun urang bikin untaskeun tugas di Kanjeng Rama teh? Ceuk Pangeran Patala alias Jalnabur kalancek-lancekna. Kumaha lamun urang langsung gempur belah ka tempatna Sinawa Kancana. Urang tiluan pasti nama mampu pikeun modaran eta raja. Malon Prabu Megalodra anu memang pasipatanana gede amak jeung barang asa. Sahaok kadua gaplok hampang leungeun babari amak. Abdi mah kirang panuju Kang lamun urang langsung kitu bae ngagempur Prabu Nawakancana. Teu pati-pati Kanjeng Rama nyaram ka urang sangkan ulah langsung main kasar. Pastina raja kerajaan cai eta boga kasaktian anu lineuwih. Ceuk Prabu Catur Sagara. Tuluina ceuk rai urang alusna kumaha tuh. Prabu Megalodra malik tumanya bari mencrong ka adina. Ari numutkeun pamendak abdi mah urang peretel we atulah lelaunan. Urang kurangan kekuatan di sabudeureun Prabu Nawakancana sangkan kekuatanana jadi ngurangan oge jadi lemah. Pipikiranana bakal baluang dina kayan kitu manehna moal bisa nyokot keputusan anu hade jeung wijaksana oge perhatianana bakal kabagi. Dina kayan keur lemah kitu urang babari pikeun ngaringkusna. Nah teu miceunaan waktu teu lila teuing kudu kikituan heula. Bating miceunaan waktu asana marai. Tang tos upami kadinya mah Kang. Kadinya nama pastina miceunaan waktos. Tapi na kumaha carana pan urang teh kedah herang caina beunang laukna. Saur Kanjeng Rama, Rama percanten ka urang teh kumargi urang teh ahli siasat, ahli ngadu domba, ahli dinamitna jeung masyakeun batur. Tah ayeuna wancina pikeun urang ngagunakeun keahlian urang eta. Abdi mah satuju sareng pamendak Kakang Wiswat. Jalnabur nyelengkeun. Heug lamun kitu pamanggih. Rai akang ge satuju. Tah coba kumaha kalakuan urang saterusna. Ceuk kanjab deui akhirna mah manehna nya tujuan kana pamanggih nu jadi adina. Pamiarsa sadayana ulah hilap, ieu dongeng teh dialpukahan ku afiliasi di Shopee. Sakur kancawargi anu resep balanja di Shopee, mangga tiasa balanjana ngalangkungan produk nu aya di dongeng Aki. Klik salah sawias produkna, saperantosna lebet ke aplikasi Shopee nama pamiarsa bebas bade gulah galeuh naon bae oge. Bade ngagaleuh totopong senalnya atanapi cenah bade ngagaleuh panci mangga teu langkung. Hatur nuhun kasadayana pamiarsa nu parantos gulah galeuh ngalangkungan produk Aki nya, ngalangkungan dongeng Aki. Hatur nuhun pangrojongna atuh. Ulah galeuh atanapi balanja di Shopee ngalangkungan produk nu aya di dongeng Aki sami sareng ngabantos kana kamajengan ieu channel. Hatur nuhun, urang teraskeun dongengna. Kieu Kang, urang bagi tugas bae. Rai Jalna tugasna masyakeun kerajaan-kerajaan nu aya dina kekawasan Prabu Nawakancana. Adu domakeun di antara maranehna, sangkan teu sauyunan, teu sabeungkeutan.
sapunyere bae ari teu sabenggetan mah babari pikeun dipiteskeunana dipotongkeunana kitu oge kakuatan maranehna. Siap Kang, Ken. Perkawis masyakeun atanapi mitnah batur matos janten kacapangan abdi eta mah. Palonjal nabur ka tempo bunga sabab tugasna cocok pisan jeung karesepna anu tukang masyakeun atawa mitnah batur. Tuluy, akang bagian naon rai? Kumaha upami akang mah masyakeun atanapi ngadudombakeun istri-istrina Prabu Nawakancana. Apanan maranehna teh dimadu alias dicandu. Rayu ku akang tuluy hasut sangkan siling timburu. Saling ngarasa teu dinyaah, ngarasa disapirakeun, ngarasa salakina teu adil. Nu akhirna mah maranehna bakal parasea teu rukun sauyunan ku cara kitu. Rumah tanggana Prabu Nawakancana bakal paburantak. Salah sahiji kalemahan lalaki teh nyaeta awewe. Ku cara kitu pasti kahirupan rumah tangga eta raja teh bakal awut-awutan. Nyeun jangar kana sirahna, nyeun dirina moal bisa mikir secara bener, secara wijaksana. Wah, burat euy. Kiari rai tugasna bagian naon ieu? Abdi mah Kang bade nyulikan sarta maehan ponggawa-ponggawa hebat kepercantenan Prabu Nawakancana. Sangkan kakuatan disabudeureun Prabu Nawakancana teh ngirangan. Walamun kitu mah urang tukeran tugas we atuh rai. Akang we anu nyulikan jeung maehan jalma-jalma kapercayaan si Nawakancana mah. Tah rai anu masyakeun pamajikan-pamajikanna. Udah akang mah teu pati pinter. Ruya rayu ka awewe teh. Mun huak haok tanyarekan. Akang mah resep. Jeung sok kagoke ukal ekolna lah. Teu pinter akang mah tamun bagian gelut akang mah hayu. Siap. Keun akang we lah anu ngesang numpes jalma-jalma kepercayaan si Nawakancana mah. Tah kumaha rai satuju teu? Telangkung akang eta mah sumangga bae rai mah. Wios atuh. Abdi bae anu mangaruhan para istri mah. Walon miswat. Geus badami jeung kabeh satuju kitu mah tiluanana langsung narangtung. Pangeran Batala rengku hormat kadua lanceukna tuluy amitan. Kakang Kanjab sareng Kakang Miswat. Cisim abdi mah amit mungkur saja ngalaksanakeun tugas. Ya sing hati-hati atuh rai. Sing tarap di jalna. Jalna bur harita langsung nenjerageun sukuna kana taneuh bros bae taneuh langsung ngaliang. Tuluy Pangeran Batala teh asup nurus bumi. Rai, mumpung masih penting ya teh. Akang marek langsung nuju ka wetan. Ka Kerajaan Silmancai. Kerajaan Silmancai teh asana mah di Walungan Citanduy lain. Cek Kanjab ka Miswat. Sumuhun Kang, di wewengkon Tasik Kang. Walon Miswat. Kanjab ngahiap karah langit, blesat di luhur langit di Jomantara. Blesat turun. Saumpluk mega hideung tutungganganana Prabu Megalodra datang nyamperkeun. Prabu Megalodra langsung ngagajleng ka luhureun mega hideung. Manehna nangtung bari nunjuk ka arah wetan, blesat bae mega hideung ngablesat hiber nyurubuk tarik nuju ka tebeh wetan. Kari Prabu Catur Sagara sorangan anu masih ngajanteng di sisi basisir. Panonna neuteup ka laut. Bari hatena cumarita sorangan. Aing kudu ka mana heula nya?
nu deket ti dieu mah tempatna ukur Dewi Samudra. 300 tahun ka tukang manehna bogoheun pisan ka aing teh. Malah daek dicandung sagala asa laksana cenah jadi selira aing. Mudah-mudahan bae manehna masih neudeun hate ka aing. Ya lamun teu ge ku aing bakal dirayu bebeakan. Lamun perlu ditenung sakalian ku aing. Sangeusna mikir kitu Prabu Catursagara ngalengkah asup ka jero laut tepi ka teu katempo deui jirimna. Pamirsa sadayana urang tunda heula lalampahan tilu urang sadulur anu rek ngalaksanakeun tugas tinu jadi bapana. Kocapkeun kahayaan di tapel wates sebelah kaler kerajaan taneuh anu dirajaan ku Prabu Gantar Langit. Hiji denawa jangku ngajlungjung sarta mibanda 4 leungeun. Manehna teh minangka adina Prabu Dadung Dauk anu geus tiwas nu pernah ngarajaan di Kerajaan Siluman Cai. Prabu Gantar Langit teh mang pituin ti Prabu Boma Beluk anu ngarajaan di Kerajaan Jin. Tapel wates sebelah kaler teh mangrupakeun tapel wates anu langsung ngawates jeung Kerajaan Jin. Kayaan di tapel wates teh ayam tentrem. Tara aya pacogregan oge aya tara riributan sabab raja dua nagara masih sadulur oge sarua. Dua nanage aya dihanapeun kakawasan Kerajaan Siluman Cai anu dirajaan ku Sibelong alias Prabu Nawakancana. Di tapel wates eta aya 2 pos jaga bogana Kerajaan Taneuh jeung Kerajaan Jin. Teu pahareup-hareup pisan tapi ngageser aya kana 20 tumbakna. 2 pos jaga eta dijaga ku masing-masing sakompi prajurit anu jumlahna 10 urang kaasup jeung kapala prajuritna. Kayaan 2 pos jaga teh beda pisan dina wangunanana. Wangunan pos jaga ti Kerajaan Jin mah halus, badag keker sarta aya manaraan luhur. Jadi prajurit jaga bisa ngawaskeun kajauhna ti luhur manara. Sedengkeun pos jaga Kerajaan Taneuh mah wangunanana kawas sayang rinyu. Ting arumpluk dijieun dina anyaman akar-akaran anu ditaplokan ku taneuh liat katempona ge mani basajan pisan. Kocapkeun di pos jaga Kerajaan Taneuh 5 prajurit ngajajar di hareupeun pisan tapel wates. Di hareupeun pos jaga marana bagian ngajaga tapel wates salimana ngajaga bari nyarekelan tumbak anu nyagak ka wasungut sireu. Sedengkeun 5 urang sejenna mah kaasup kapala prajuritna keureuh dariuk di jero pos jaga. Sabab jaga teh dibagi satengah poe ewa. Gantian kitu oge peutingna. Sakabeh prajurit anu jaga ti pos jaga Kerajaan Taneuh rurupaanana teu parok jeung batur. Kawas sato-sato anu hirup di jero taneuh. Aya nu beungeutna kawas gaang, aya anu siga jangkrik, aya nu beungeut siga simeut, siga sireum, siga unur-unur. Aya oge anu kawas orong-orong jeung rinyu. Maranehna keruplek ngobrol di jero pos. Lain deui mani beda pisan katua pos jaga urang jeung pos jaga baturnya. Batur mah mani agreng barada siri leucir. Dijieuna ge tina kayu jati anu baradag jeung harerang kitu. Nah di pos urang nya mani basajan pisan ge teh.
cek seorang prajurit anu beungeutna kawas tongo. Aduh pemirsa, apa kana tongo? Da alitnya deh. Aya we nya dongeng teh. Wah, aing mah Kusro. Si Kusro teh sok sirikan kitu ka batur. Ye, lamun pos jaga urang dijieun tina kayu, engkena teh bakal beak. Digorogotan ku si Jamet tuh. Nembalan baturna nu diuk digigireun Kusro. Bari nunjuk ka prajurit sejen di hareupeunana anu beungeutna kawas rinyu. Atura bari nunjuk babangus batur kitu nyarita teh mongol. Yo, najan beuki kana tatanggalan ge. Da, tetempo heula kami teh, tatanggalan nu kumaha heula atuh mah nya we pos jaga sorangan dek dikerekesan. Kajaba meureun. Kajaba naon? Heuh kajaba meureun lamun kapaksa bakat keueudahareun teuing. Tambah prajurit Jamet anu ditunjuk irung ku mongkol. Dengekeun ieu kabehan. Kunaon wangunan pos jaga urang kawas kieu? Tah, ieu teh kusababan bangsa urang mah ieu resepna ge nyayang, ngaliang, caricing di jero taneuh atawa di jero liang. Lainna cicing di wangunan anu luhur agreng kawas bangsa batur ieu. Lamun pos jaga urang nurutan bangsa jin, dijamin moal aya anu betaheun jaga di tapal wates teh. Barina eueuh tukang wangunan di nagara urang mah da. Kajaba meureun ahli nyieun guha atawa nyieun sayang tina taneuh. Karak loba. Ceuk kapala prajurit anu beungeutna mirip sireum. Sungutna aya sihungan 2 nyagak kawas cacapit. Sarta aya antene dina sirahna 2, kulitna beureum bari jeung herang. Katelahna teh ngaranna Domorangge. Dina kayan kitu, hiji bayangan beureum ngolebat ka hareupeun pos jaga. Kolebat jleg apal-apal saurang awe tengah tuh di samping jangkung make kabaya beureum geus nangtung di hareupeun pos jaga. Atuh kabeh ngagebeg reuas. Langsung mencrong ka eta awewe. Si awewe teh ngelek boboko jeung nyuhun nyiru dina luhur sirahna. Deh. Ieu tong lariwas kitu atuh. Ieu mani marencrongna teh siga nu lapar atawa nafsu teh. Garila aing mah ih. Deh. Kieu tari ngider bagian ka nagri siluman teh lalieur sarieun ongkoh. Ih aing mah. Ieu ulah mencrong kitu mending ieu jajan ieu tah. Awug amis rawas kareueut matak teh deuyeun ya awug ibing ngider ka dieu teh ieu. Tah jauh-jauh ge di jugjug. Tah ieu ku Kurawa les urap jagung ieu teh. Sami masih haneut sok raja-rajan heula ieu para prajurit da balageurnya. Deh. Ngan kade ulah dibayar ku daun. Pohara pamirsa. Kuno rojolna Bisarwiti ngeder kapalih dinya atuh urang cekapkeun heula dongengna dugi ka dieu. Pamirsa sadayana lampahan dongeng Si Belong Nitis bagian katilu. Sia urang teuneun heula dihaneulem sieum geusan sampeureun urang tunda heula dihanjuang siang geusan alaheun urang samper deui di bagian anu salajengna. Hatur nuhun ka sadayana nu parantos satia manco satia ngandangkeun dongeng ngarojong kana pedaran-pedaran dongeng aki. Mugi sadayana rahayu berkah salamet atuh panginten sakitu heula ti akinya. Akina amit mungkur heula. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Permios jaga hanca.